aing mah hayang seuri ku kalakuan si Kismoy. Nah kumaha? Geus sababaraha poe euy. Tingali teh hulang-hulang ngalumuk nya kalap butut. Eta teh keur boga kapusing. Oh sia teh. Heeh. Coba euy urang tepungan euy ka imahna euy. Di mana gitu? Ayo lah tuturkeun Ayo urang. atuh. Tuh, bebengok si Kismoy itu. Anjing khawatireun, Aing curiga ya si Kismoy aya lieuran. Tak ulang-ulang itu. Paur anjing paur nyusurkeun manehna ka balong. Goblok. Sampeurkeun lah. Hayu Urang ngajak ngadongeng. hayu. Aduh batuk euy. Lauk euy, mane lauk ku pilek-pilek ku batuk-batuk. Nah, ari aing batuk wae kunaon nya. Mending kana aing jadi maneh euy marane. Jero cai, yeuna katingalina tuh. Oh pilek, oh batuk. Ari aing bararingung kieu ye. Moy. Karena si lain. Lamun ngomong sorangan ya. Dia meresapi dunia manuk lauk. Pikiran naon. Oh pikiran anu, ayo urang pikiran mah pasti aya gitu. Parah hirup anjir, parah. Iya, urang teh sebenarnya namanya Kumaha? diresapi kurang. Heeh. Iya, urang boga lauk loba ieu nya. Ai lauk kunaon kitunya ieu saandainya manen salila-lila di jero cai. Heeh. Awe batuk kok pilek. Nah, ari aing batuk, pilek, Goblok. gitu. Heeh. Bener tuh? Itu sudah jawab bener tuh? Haram jana.